pareuman heula mantak naon. Hese hirup na mah. Ah, piraku teuing motor alus hese hirup. Maneh teh. Emang mah. Sok hirupan deui. Sok hese bisa mah. Tuh. Aduh, lain ngomong atuh tadi. Bae mah di pareuman atuh. Ngomong. Oh, piraku teuing. Atuh ieu kumaha? Aduh, ieu kumaha tuh? Kumaha dirinya nomor mana? Ih, nya piraku sugan teh moal hirup deui. Sayang apal bungan sadi pareman sepupu saya hirup. Nyaduk kumaha tuh aing tuh ayeuna. Tanggung jawab. Ah, motor-motor maneh mah aing tanggung jawab ti bang Masa maruman anu kitu. mana? Ti bang kitu hungkul urang mah. Pancek urang ge sehirupna mun saparema. Nya hirupan mana tadi bisa ngahirupan mata hirup oge meureun. Aing mah teh yang nyaho bawa ka bengkel, hese hirupna ge ieu mah. Bawa ka bengkel mana atuh da di dieu mah bengkel. Kumaha atuh pan ieu teh hirup? Piraku teuing aing jadi bingung ieu ngahirupan ka mana tuh. Kumaha atuh? Aing ulah di pareman, ulah di pareman. Ah itu gerayang bawa ka bengkel mana atuh? Siap suruh atuh. Tuh aing mah. Mari tuh sugan manggi. Lah kongko cuk urang ulah-ulah. Piraku motor alus hese hirup loh. Aya wae aing mah jadi mah dorong ieu. Atuh da ge sia mah aing kesare nanya aing jadi itu. Apalagi aing Pan aing sarua, nah kumaha keur makin nanya ka marusuh. urang aing jadi ngadorong motor. Ah, berat deui motor mah. Pancek urang ge ulah di pareman hese hirup. Mun coba maneh teu nanya ka aing kena ngagoler. Urang ge lamun teu nanyakeun ka mang mah, moal meureun moal laki ieu. Mana di bengkel oge eueuh ah aing mah. Apa dah? Moal, boro-boro hayang jajan aing ngadorong motor ge capek beuteung sareubeuk kieu. Cita ngadorong motor ieu ku budak ieu dia nanya ka aing. Emang saha gitu Kang anu dagang gorengan? Eta naon atuh anu disuhun? Bala-bala lain gorengan. Gagabahan nyebut gorengan. Ngabengkel orang mah. Tah, Kang. Ngabengkel. Tuh gitu. Ngabengkel. Ngabengkel. Sinarieun aya bengkel disuhunkeun kitu. 2025. Nya geus lu kabeneran ieu pangomekeun motor ieu. Mogok. Aing Ieu gara-gara ieu di pareman. Kasih sikeun. jadi nyalakeun aing tuh dah. Coba. Untung aya nu ngidar bengkelna. Surung. Yuk didorong ku aing. Mundur atuh kan di bengkel ka dieu atuh mundur bedol. Ka dieu keun we gancang. Seburu. Angker rusuh teh. Da ongko. Aing mah teu mah tetep berat. Buru mang. Pang bener kan ieu? Tah bengkelna geus aya ieu aya geus sare deui. Nah sare deui kumaha ieu? Kumaha maksudna? Ieu tanggung jawab heula ieu bisa lumayan. Banyak aing kudu tanggung jawab sa. Anu mana-mana. Nyata mah tibang ngontrakeun ngumpul. Aneh hirup nah, tadi ge hirup. Aing mah pangomekeun paling ge sabaraha. Jadi kieu nya Bapak-bapak. Jadi menurut diagnosis abinya ieu mah ya. Jadi kendalana teh pami di jalmi mah tipes ieu teh Kang. Tipes. Jadi motor oge bisa tipes. Jadi sirkulasi oli teh naikna tah ka dieu tah, kana jok tuh. Tah pae di dieu ieu oli di dieu naik kana setang moal bener. Mang teh bener sok bengkel. Bener mang kita bengkel atau naon yuk? Di Jepang orang 5 tahun. Ini sok atuh kumaha carana hirup sok yang nyawa kumaha amang. Sok asal hirup we. Jadi ieu mah meh tere hirup. Yang heula warung kudu bari ngopi heula euy. Aslina geus ngopi mah urang. Motor ke can hirup mang. Dibere kopi mah tuh sageung. Ana teh kopi na teh eueuh. Ada kopi. Ngopi heula tuh. Aing mah di mana aing yang kopina tuh? Neangan. Anteur. Anteur. Heran aing mah euy nu beli motor teh. Motor elit, penampilan elit. Otak sulit. Iya na tangga geser leutik. Tuh. Jadi aing boga duit. Hati. Duit aing mah tinggal nungguan. Oh mang kopi ge lah, aing pusing yang kopi ge di mana warungna jarauh. Wah, ieu mah capek bener aing hadean ieu. Sirup Hirup can. Hirup atuh aing lain ge bengkel. Anu bener. Bener. Coba tak ajaran sang. Tandingin hirup. Piraku. tina naonna mang? Rahasia perusahaan eta mah moal beja-beja. Apal motor hirup pokona mah bayar ayeuna. Geus geus hirup ieu bawa mangat. Ayo teh. Bayar heula 300.000. Allah. Sa bayar atuh. Punya bayar sanu mana? Banyak aing jadi ketepuan. Mang nawar atuh mang tong 300.000. Aing mah tibang kieu hungkul. Maknya 300.000. Urang timbang ieu capek gawe ieu. Eueuh kopi orang naon? Sok bayar heula ulah hese. Mongan saca urang ulah di pareuman. Ya tibang ge piraku motor pae alus-alus aing mah. Coba aing tangan. Nawar atuh mang nawar. Ieu senang bekerja sama dengan Anda.
Beres bener mana? Beres tadi hirup. Bengkel. Tah. Bengkel. Ini jadi taat lah kumaha ayo mah. Aing jadi coplok duit 300.000. Napongan saat di pareman. Ngeunang-ngeunang ngagoler. Coba hirupan bener ente. Bener. Aduh jadi loba hirup katanya. Ayo atunya. Mau dah. Kenapa? Goblok, aing keur ngeunah-ngeunah ngagoler. Ngadon apes. Duit aing jang meuli oli. Da sasi sal. Cukup. Habis teu kira-kira. Tah. Kan tadi 300 aja. Tuh geus aing bayar lempang teh itu tuh kali. Wah, aing nyuruh sama motor. Yo, yang balik aing geus, Bro. Isuk mah. 200 gopekeun. Geus gampang, Bro. Karena aku capek nyurung kepanasan. Aing leuwih sarua wae. Gopekeun isuk mah. Tapi andal mana ulang di. Siap. Isuk masih loba. Geus wae anu teh mau di target. Salah ya? Udah guna euy. Ya atuh ngana. Main satu saeutik. Kamai we dik. Ayo. Benar. Kebener kumaha. Benar. Awas sama bohong. Juk nyokot juk. Ayo geus ya. Ya jeung Bapak urang susu, ya jeung aing kopi. Tah, tinggal bayarnya. Hayar. Ieu lah. Naon deui? Ngabayar kumaha? Heuh tinggal bayar ieu aing nyokot ieu. Bayar ku siana jadi kaing brik. Cina jadi ditambayar ka aing. Kata dicek sia cenah kom jajan ge. Heuh kan bisa jajan tak ieu warung nah kumaha sia mah. Pan ieu aing jajan dia bayar ku sia tuh. Nah geuning ngajari ku aing. Bayar. Ngasahan we traktir aing mah nunjukkeun ku eta warung cek jajan saya. Nah kumaha sia ai tadi ih. Ya aing bayar bisa. Karep ingin Tah apa? bisa. Sal atuh sal ieu ih. Sal ieu bayar ieu kumaha aing maneh. Naon maneh atuh? Bayar ieu sal kumaha ieu. Sebagai jaidaan ku aing mah bisa balikeun deui. Sal atuh sal aing mah. Hah? Hah? Aing nya siapa kumaha? Bukan aing ditraktir aing. Sebagai jaidaan kieu nih ya. Cuma bisa dibalikeun. Ini si Aisyah. Teh. Ieu teh aing teh. Anu omongkeun. Lanjut we. Ibu, orang bagian balanja. Ih, aing mah teh ditipu aing ku si Isal teh. Atau hayang nyaho dan mau nagelain si Isal maneh. Ayo kan geus ditipu aing si Isal ditanya kos cenah ayo kerja bayar ku aing. Anu nyekolna saha? Satu teh nganjuk suku aing dibayar. Embung hayangna da urang ngerek balanja. Aku mah hati teh masuk itu pisan. Buru tuh teh please we teh. Ke hayang hayang nanya. Aing mah tuh teh. Di kumaha tuh aing sieu. Tuh, aing mah Teu tingali geura. Manya hayewa dianjukan ku maneh nu kamari ge can dibayar. saja aing goblok ieu samanya. Jadi we aing katempuan lah aingnya. Tah. Tuh aing teh. Bisa tuh teh. Nganjuk disuruh bayar janji teh. Nu kamari ge acan. Sok ayeuna urang rek balanja geus teu boga duit. Hayewa dianjukan ku maneh sampo geura.